Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepakeun simkuring dina dianati wawakil ti kelompok 2 nu janten moderator. Nu dipika hormat nyaeta Ibu Opah Ropiah MPD sareng rerencangan sadaya mahasiswa-mahasiswi PBSD semester 3. Dangung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah anu Maha Agung sarta sholawat sinaran salam mugi tetep ngaguluncur ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ku ayana simkuring di dieu nyaeta pikeun janten moderator ti kelompok 2, anapun anggota kelompok nyaeta Andi Sunandi, Dinda Dianati, Esa Karisma, Evi Nafisah, Yulia Siti Fariha. Pikeun nerangkeun materi ngeunaan teks iklan. Kukituna kanggo ngaefektifkeun waktu hayu urang kawitan presentasi ti kelompok 3. Janten ieu materi teh bade ditujukeun ka tingkatan SMP anu leuwih genrena nyaeta ka kelas 7 SMP. Hayu urang dikawitan. Wangunan iklan. Iklan atau pariwara mangrupa bagian penting dina promosikeun atawa nawarkeun hiji barang atawa jasa. Urang bisa ningali iklan rupa-rupa media sajenis koran, majalah, radio, TV, jeung internet. Iklan nyaeta pesen ngeunaan barang atawa jasa anu dijieun ku ngajieun barang anu dipaparkeun ngaliwatan media cetak, audio, elektronik anu ditujukeun ka masyarakat umum. Tujuan jasa iklan aya 3, nyaeta 1. Mere informasi ka masyarakat ngeunaan kaleuwihan produk eta ngabandingkeun jeung produk sejenna. 2. Leuwih efektif ngajak masyarakat supados bisa nyoba meser produk anu diiklankeun tea. 3. Iklan ngarangsang jeung ngadorong supados masyarakat meser produk anu ditawarkeun. Hal-hal anu perlu diperhatikeun dina ngadamel iklan nyaeta aya 3, nyaeta kahiji kalimat singkat jeung jelas. Tagline anu menarik bisa nahan mata kangge eureun ningali produk anu ditawarkeun. Kadua, basaba bisa dipahami jeung menarik. Sajian iklan ku basa anu bisa dipahami ku masyarakat sabab kamampuan masing-masing dina maham kana arti basa beda-beda. Nu katilu nyaeta tulisan jeung gambarna menarik ngagunakeun warna dina tulisan jeung gambar kudu diperhatikeun. Contona warna cerah, mere kesan wani, warna anu dipercaya miboga dampak psikologis ka manusia. Lajeng salajengna nyaeta wangunan teks iklan. Di dieu contohna nyaeta Cornetto es krim with Oreo. Nyaeta teks iklan marupa salah sahiji media promosi anu efektif dina masarkeun rupa-rupa produk ka konsumen sabab daya jangkauanna anu luas jeung masif. Unsur-unsur iklan. Anu pertama nyaeta attention atau perhatosan. Iklan anu sae kudu bisa menarik perhatosan masyarakat umum. Nu kadua aya diverse atau keinginan. Salah sahiji cara ngagerakeun kahoyong konsumen. Nu katilu aya conviction, rasa percaya. Supados bisa menangkeun rasa percaya ka konsumen, perlu ayana bukti jeung kata-kata. Anu kaopat aya interest atau minat. Saatosna menangkeun perhatosan, maka kudu ditingkatkeun jadi minat. Jadina timbul rasa hoyong terang secara terperinci dina diri konsumen. Anu kalima aya action atau tindakan. Tindakan mangrupa tujuan akhir dina produsen supados konsumen meser atau ngagunakeun produk jasa. Struktur eusi teks iklan. Anu kahiji aya orientasi. Eusina nyaeta ngaonohkeun iklan eta anu di jerona aya teks atau kata-kata anu mangrupa perkenalan dina iklan eta nyalira. Anu kadua aya awak iklan. Eusina inti dina iklan eta nyalira anu di jerona eusina iklan atawa topik anu dipaparkeun ka pamirsa. Anu katilu aya justifikasi.
Eusina nyaeta penjelasan atawa keterangan leuwih lajeng ngeunaan si iklan sapertos alamat web, nomor telepon, email, media sosial, jeung sajabana. Unsur kabahasaan teks iklan atawa fitur basa. Kalimat persuasif mangrupa kalimah anu eusina ajakan atawa anjuran ku tujuan ngabujuk pembaca supados hoyong ngajalankeun atawa narima sagala anu penulis carioskeun. Anu kadua aya kalimah berita. Sababaraha iklan anu ngagunakeun kalimah berita kangge masihan informasi ngeunaan barang atawa jasa anu dikenalkeunana. Kalimah imperatif kalimah anu maknana mere parentah atawa larangan ka sararea kangge ngalakonan sesuatu. Kalimah interrogatif kalimah anu ngandung patarosan atawa patarosan langsung atawa patarosan retoris. Aya kalimah seru kalimah anu dipake kangge nyatakeun kakaguman atawa kahebatan hiji produk. Lajeng fungsi teks iklan atanapi wawaran. Fungsi wawaran nyaeta nu kahiji salaku informasi maparkeun info produk anyar jeung ayana ciri-ciri jeung sajabina. Nu kadua salaku persuasi atanapi ngarahkeun konsumen kangge meser. Nu katilu salaku reminder atanapi ngingatkeun. Jadi si wawaran ieu teh ngingatkeun konsumen ngeunaan produk nu tertentu supados sok ngagunakeun produk eta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng tepangkeun wastapun Andi Susnandi abdi wawakil ti kelompok 4. Nah, santos aranjeun ningali atanapi ngaregepkeun ngeunaan materi, ngeunaan wawaran anu tadi tos dijentrekeun ku anggota kelompok 2 nyaeta ai wawaran teh naon wae lajeng tos ngartosnya. Nah, ayeuna lajeng di dieu simkuring bade masihan contoh wawaran. Nah, janten di dieu ke bade simkuring bade masihan contoh engke cuang ditilik contoh wawaran eta teh asup henteu kanu tadi materi anu diterangkeun. Materina teh luyuh henteu sareng contohna. Nah, itu. Nah, janten di dieu cuang pasihan contoh wawaran atanapi bahasa Indonesia nama iklan sareng dina bahasa Inggrisna namina ads ya. Lajeng di dia simkuring bade masihan contohna. Nah, di dia aya contoh iklan, nah contoh atanapi contoh wawaran nu mana urang cuang tilik jeung cuang dibaca heula si iklan ieu teh kumaha karakterna. Nah, di dieu dina iklan ieu teh dina contoh iklan ieu teh aya nu namina diksina teh nyaeta piceun runtah kana tempatna tanda seru. Sareng dina handapna geuningan aya generasi milenial kedah eling kana kabersihan ti mana bae. Nah, cuang tilik kanu tadi cuang diluyukeun sareng materi anu diterangkeun. Aya teu unsur-unsur iklan, aya teu ieu naon cenah? Aya teu itu kaasup kana iklan naon, terus struktur eusina kumaha. Nah, lajengnya di dia aya kan unsur-unsur wawaran atanapi iklan. Nah, dina ieu lamun ditilik mah aya unsur-unsur wawaran teh urang ditilik deui nya. Unsur-unsur wawaran teh aya naon wae nu kahijinya iklan anu ayana attention atanapi perhatosan. Nu mana iklan anu sae kedah menarik perhatosan masyarakat umum. Nah, lamun ceuk simkuring mah ieu teh atos kaasup kana tos menarik margi di dieu teh tos seueur ayana pulwarna atanapi ayana ayana jalmi anu keur ngagegel curugna eta teh ngajieun menarik jeung dina ieuna oge tampilanna ge geus sae terus ayana dia disere atau kainginan atau kahoyongan. Salah sahiji cara ngagarakeun kahoyong konsumen jeung confident aya di interest menarik atanapi. Nah, interest ieu teh janten iklan ieu teh bener-bener menarik tos kaasup kanu unsur-unsur iklan. Lajeng ayeuna kanu struktur eusi teks wawaran. Nah, upami ditilik dina iklanna nya struktur teks wawaran ieu tos kaasup teu acan. Kan aya dina struktur teks teh aya namina orientasi, awak iklan jeung justifikasi. Orientasi teh nyaeta eusina nyaeta ngawanohkeun iklan eta di jerona aya teks atawa kata-kata anu mangrupa perkenalan dina iklan eta nyalira. Nah, ieu mah jigana iklanna mung masihan informasi
janten diikeun geuningan dipersingkat margi da ieu mah iklanna henteu pati iklan nu berat geuningan anu kudu kumaha-kumaha. Terus ieu mah langsung kanu intina, langsung kanu awak iklan jeung kanu aya penjelasanna justifikasi. Nah, lajeng kanu unsur kebahasaan teks. Dina iklan ieu teh aya unsur kebahasaan. Nah, dina iklan ieu kaasup karena unsur kebahasaan imperatif. Tah, kan tadi tos diterangkeun nya unsur kebahasaan imperatif teh naon? Unsur kebahasaan imperatif teh nyaeta kalimah anu maknana mere parentah atawa larangan kasalerea kangge ngalakonan sesuatu. Nah, janten ieu teh iklan anu di dieu teh kaasup kana contoh unsur kabahasaan kalimat imperatif. Margi di ieu kan aya geuningan marentahnya, aya tanda seru dina ditilik dina kalimat diksi pikeun runtah kana tempatna. Tah, eta termasuk ditilik kana ieu nun Eta. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ti kelompok 2, kirang langkungna da dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.